Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halaman 12 baris terakhir. Wa an Ka'bin fa'adzana Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'bin yang diriwayatkan di sahabat Ka'ab fa'adzana maka adan fa'adzana maka adan saha Jibril malaikat Jibril al malaikata kepirang-pirang malaikat wa nazala jeung turun saha malaikat minas samaa'i ti langit wa hasyara jeung ngumpulkeun saha Allahu Gusti Allah lahu karena itu kanjeng Nabi jami al mursalina kana sakabehna pirang-pirang rasul wal anbiya'i dan pirang-pirang nabi. Fasolah maka sholat saha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati kalawan malaikat wal mursalina dan pirang-pirang rasul. Falamman soroha maka dinanalikana tos rapi atau bubar saha kanjeng Nabi qala maka ngadawu saha Jibril malaikat Jibril ya Muhammad hai Muhammad atadri naha terang anjen maka dari sholat sahab khalfaka di pengkeran anjen orang ngadawu saha la jadran kuring qala nadawu saha Jibril kullu nabiyyin ariman eta sakabeh nabi ariman eta kullu nabiyyin sakabeh nabi bahasa anu mutus ka itu kullu nabiyyin bahasa anu mutus ka itu kullu nabiyyin saha Allah Gusti Allah Ta'ala summa asna tuwingalam Ma'asnatu minal sahakul nabiin saban-saban nabi minal anbiya iti pirang-pirang nabi ala rabbihi luhureun pangerana kullu nabi ala rabbihi luhureun pangerana kullu nabi bisanain kalawan pengaruh jamilin anu sae anu bagus. Faqala maka ada usaha Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ari anjeun sadaya ari saban-saban anjeun sadaya kullu ari saban-saban anjeun sadaya eta asna ngalam saha kullu eta asna ngalam saha kullu ala rabbihi luhureun pangerana kullu wana ari kuring eta muslim asna yusni bahwa muslim eta muslim jalmi anu ngalem muslim jalmi anu ngalem ala rabbi luhureun pangeran kuring summa syara'a tuluy tumandang saha kanjeng Nabi eta yaqulu ada usaha kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhiran
Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi kagungan Allah alladzi dan arsala mutusaha alladzi kaburi arsalani mutusaha alladzi kaburi rahmatan karena jadi rahmat lil alamin asakabeh alam wa kafatan jenis halna sakabehna linnasi kanusa basyiron halna mere panggungan basyiron kaya bahannya lain syairon kaya bahan dua kaya bahan basyiron halna ngabungan wa nadhiron jeung sieuna wa nadhiron jeung sieuna wa anzala jeung turunkeun saha alladzi atau Allah wa anzala jeung turunkeun saha alladzi alayya guri Al-Qur'an kana Al-Qur'an fihi eta tetep dina Al-Qur'an tibianun ari ngajelaskeun tibianun ari keterangan atau menjelaskeun likulli syai'in kana tiap-tiap perkara likulli syai'in kana tiap-tiap perkara wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah atawa alladzi wa ja'ala jeung ngajadikeun saha alladzi ummati ka umat kuring khairu ummatin kana bangsa-saena umat khairu ummatin kana bangsa-saena umat ukhrijat anu dikaluarkeun saha umat ukhrijat anu dikaluarkeun saha umat linnasi pikeun manusa wa ja'ala ngajadikeun saha alladzi wa ja'ala ngajadikeun saha alladzi ummati ka umat kuring wasaton kana tengah-tengah wa ja'ala jeung ngajadikeun saha alladzi ummati ka umat kuring kana ari umat maf'ul sanina ja'ala kan dulurna donna kana ari umat eta al-awwaluna jalma anu awal wa akhiruna jalma anu akhir wa syaraha jeung ngajelaskeun saha alladzi kakuring sadri lain menjelaskan ngajebarkeun wa syaraha jeung ngajebarkeun saha alladzi li kakuring sadri kana dadakuri wa jeung ngalungsurkeun awan nurunkeun saha alladzi anni tikuring wizri kana dosa kuring warafa'a jeung ngaluhurkeun saha alladzi li kakuring wikri kana sesebutan kuring wa ja'alani jeung ngajadikeun saha alladzi kakuring fatihan kana anu ngawitan atau pangbuka khatiman jeung kana nabi anu jadi panutup terakhir faqala maka ada usaha Ibrahim Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihada
bihadza kalawan ieu fatihan khotimah bihadza kalawan ieu fatihan khotimah faqalakum mutamakeun faqalaku ngumpulan ka anjeun sadaya faqalaku ngumpulan ka anjeun sadaya saha Muhammad Nabi Muhammad wa akhoda jeung terjadi kata terapan an-nabiyya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ajsi dina haus naon asyaddu ma leuwih kacida perkara naon asyaddu ma leuwih kacida perkara akhodahu anu menaan naon maka kanjeng Nabi akhodahu anu menaan naon maka kanjeng Nabi Faja'ahu maka datang ka kanjeng Nabi Faja'ahu maka datang ka kanjeng Nabi Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam Binain kalawan nyandak wadah Binain kalawan nyandak wadah min khomrin tina arak wa inain jeung wadah min labanin tina susu fata romang kami lisa kanjeng Nabi fata romang kami lisa kanjeng Nabi al-labana kana susu Pakola maka dawu haru kanjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril ikhtarta bihi anjen Muhammad al-fitrata kana agama Islam anu suci al-fitrata kana agama Islam anu suci walau syarabta jeung lamun minum anjeun atau ngaleut anjeun al-khamr kana haram lagauta maka kayak dilacun laguan kayak dilacun serta umat umat anjeun walam tabika jeung moal nuturkeun ka anjeun minhu di umat saha ilal qalilu wa min umman sabri saha ilal qalilu wa min umman sabri wa fi riwayatin dari riwayat wa fi riwayat annal aniyata hadisannya pirang-pirang wadah etakan ayat naon aniyah etakan ayat naon aniyah eta salah satu ayat itu wasa isuari anu batilu fihi eta tetep eta dinasalis fihi eta tetep eta dinasalis maun hari cai wa inna Jibrila insajana Jibril eta kola ngadawu saha Jibril lahu ka kanjeng Nabi lau syaribta lamun minum anjeun lau syaribta lamun minum anjeun alma kana cai lawor makaya ditenggelam saha ummatuka umat anjeun wa fi riwayatin jeung aya riwayat
anna ahadal aniyati arisanya salah sayyidina pirang-pirang wadah arisanya salah sayyidina pirang-pirang wadah as-salah sata anu tilu allati aniyah allati wadah uridot anu ditawarkeun atau dikapayunkeun naon allati uridot anu ditawarkeun atau ditunjukkeun naon allati alaihi ka kanjeng Nabi eta kana aya eta fi hadina allati naon asalul madu badal mai halna jadi gantina cai wa annahu jansana kanjeng Nabi eta roa ningali saha kanjeng Nabi an yasari dina arah kencana kanjeng Nabi an yasari sofrotinya dina arah kencana batu anu ageng dina arah kencana batu anu ageng al-umurul aini kana bidadari anu belalak panona naon belalak jadi sifat teh tajam kawas anu panganten yang hidup tajam kawas benih tajam curi lagi al-hurul aini kana bidadari anu tajam panona kawan-kawannya di Jawa dulu batane fasallama mangka macakeun salam saha kanjeng Nabi mangka macakeun salam saha kanjeng Nabi alaihinna luhur itu al-hurul ain parodana mangka ngajawab saha al-hurul ain parodana mangka ngajawab saha al-hurul ain alaihi ka kanjeng Nabi assalamu kana salam wa sa'alahunna jeung tumarosa kanjeng Nabi ka al-hurul ain jeung tumarosa kanjeng Nabi ka al-hurul ain fa ajabnahu mangka ngajawab saha al-hurul ain ka kanjeng Nabi fa ajabnahu mangka ngajawab saha al-hurul ain ka kanjeng Nabi bima kalawan perkara tukiru anu jadi bunga atau resep di kalawan naon al-ainu panon sumautia tuli didatangkeun naon bil mi'raji tangga naon al-mi'raj tangga alati mi'raj ta'ruju anu munggah tawa naik ta'arroja ta'ruju anu naik alaihi luhur itu mi'raj naon arwahu bani Adam pirang-pirang arwahna bani Adam falam taro mangka henteu ningali saha al-khalaiqu pirang-pirang makhluk ahsana kana makhluk anu pangsae-saena minhu katimbang kanjeng Nabi lahu eta tetepikeun mi'raj birqatun nari undak-undakan atau anak tangga naon bahasa urang anak tangga
min fiddatin tina perak, min fiddatin tina perak, wa mirqatun jeung tangga bidahabin tina mas, bidahabin tina mas, wa huwa al-mi'raj eta anjana di firdausi tangga di sawarga firdaus, eta anjana di firdausi tina tangga sawarga firdaus. Mungkodun anu diukir, diteretes namanya, diteretes yang dipasihan perhiasan itu anuan bilunggi kalawan intan permata, kalawan intan permata anu yaminihi eta tetetina arah katuhuna kanjeng Nabi, eta tetetina arah katuhuna kanjeng Nabi, malaikatun ari malaika wa an yasari jeung diarake kana kanjeng Nabi, malaikatun malaika. Masih keterangan melanjutkan yang kemarin tentang sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad ada, akhirnya seluruh malaikat yang berada di langit turun. Kemudian Allah wa hasyallahu lahu jami'al mursalin wal anbiya. Kemudian Allah mengumpulkan para nabi, para rasul seluruhnya. Untuk apa? Untuk sholat bersama Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Itu fasolat Nabiyu bil malaikah wal mursalin. Falamma sorofa qala Jibril. Ketika sholat sudah selesai, Jibril bertanya, atadri, apakah kamu tahu siapa orang yang sholat di belakang Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, apa? Bukan saking boban atau bayar itu malaikat bayar di langit turun. Nabi jeung Rasul anu diutus ku Allah iringan salat kanjeng Nabi. Malaikat menjawab, kullu nabiyyin ba'atsallahu. Itu adalah seluruhnya malaikat dan nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Itu ikut sholat bersama engkau Muhammad, dan juga Nabi Muhammad ya imam pemimpin para rasul. Sana jangan terakhir, tapi beliau adalah pemimpin para rasul. Dalam kitab Baitul Akbar diterangkan bahwasanya ruh yang pertama diciptakan itu adalah ruhnya kanjeng Nabi. Jadi seluruh alam dunia ruhna berawal dari netesna tina ruhna hatta Nabi Adam. Summa asna kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbihi bisanain jamil. Kemudian setelah sholat, para nabi, para rasul baca tasbih, alam muji ke Allah. Faqala an-nabi kullukum asna ala rabbihi wa ana muslim ala rabbi. Anjir sadaya muji ka Allah, muji ka Allah. Summa syara'a yaqulu alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Sesudah sholat di Masjidil Aqsa, doa yang dibacakan Nabi Muhammad ini banyak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutusku rahmatan lil alamin, menjadi rahmat hanya hari ini ke sadaya alam. Hari ini maksud alam naon? Wa masih wallahi ta'ala, yaitu segala makhluk sayanti Gusti Allah. Eta namina Rabbil alamin. Seluruh manusia satu alam bumi langit itu alamin. Makhluk selain Allah itu namanya alam. Wa kafatan linnas, dan seluruh manusia
seluruh alam dan manusia. Basyiron wa nadhiron, sebagai apa? Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi basyirona, jadi Nabi Muhammad itu memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat beribadah maka bakal ingin pahala. Sahajalnya rajin tarawih, rajin tadarus bakal diberi pahala oleh Allah Subhanahu ieu. Wa nadhiro jeung sieuna naon pikeun jalma anu sok maksiat tara taat ka Gusti Allah. Lain jeung sieuna nyumpul di tempat anu poe dibejakeun. Itu lain. Lain kawas alfiah ieu nyumpul. Lain seperti itu. Wa anzala al-Qur'an fihi tibyanan likulli syai'in, dan Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepadaku tibyanan likulli syai'in, yang menjadi cahaya petunjuk keterangan bagi segala perkara. Berarti nanti penjelasan Al-Quran itu adalah sudah mencakup keterangan dari kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Itu Al-Quran. Terakhir dari sadayana ayat. Wa ja'ala ummati khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini surat Al-Imran. Kita ya. Jadi dia telah menjadikan umatku sebaik-baiknya umat, pangsaya-sayana umat. Oh, berarti bukan zaman baheula Nabi Musa, Nabi Isa saya lain, sae. Tapi derajat pangsaya-sayana umatna Nabi Muhammad. Kenapa? Jadi pangsaya-sayana umat karena Nabi anu diutus pas zaman umatna jalan Nabi saya alus-alus, makanya umatna mendapatkan predikat saya itu. Seperti saya jalani lomba qiraah 2 hiji 2 3 berarti upang saya sorang bukan hiji dan 2 hiji. Main bang saya nuka tilu itu nuka hiji itu jangan tahu juara hiji dari tempat habis nasi. Jadi kenapa orang tersebut menjadi juara 1 lain upeda gagana, upeda ngarana jambuna atau pada upeda sorana? Kenapa umat Nabi Muhammad diberi predikat umat paling bagus? Karena Nabi yang diutus pada zaman itu panghale palus. Wa ja'ala ummati hum al-awwaluna wal akhirun, jeung dijadikeun umat nate umat anu pangawalna jeung pangakhirna. Umat Nabi Muhammad napa akhirna lain pangawalna. Nah, jadi dia Nabi Muhammad naruhana menjadikan umatku paling awal dan paling akhir. Dina sarana ayat ini berbeda antara diri berkholki. Dina kawinana mesti akan ngamastikeun makhluk. Jadi awal anu diciptakeun ku Allah eta saha? Nabi Muhammad. Otomatis ke makhluk umat panggeulana kuduna umatna Nabi Muhammad diciptakeun apaan? Deui kitu al-awwalun wal akhirun. Upang-upangna upang akhirna. Ari urang mah hari dina ibadah mah al-akhirun wal awalun. Pangpandeurina mangkat jamaah teh panggeulana balik kurang balik. Wa syaraha li sadri wa wada'a li wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatiman. Dan Allah telah menurunkan menghilangkan wizri dosa ketika apa? Ketika Nabi Muhammad dibelah dari malaikat Jibril.
Wa rafa'ani dzikri, dan telah mengangkat namaku, sesebutan. Berarti nama Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad belum wafat, berarti nama Muhammad itu sudah berada di lauhil mahfuz. Karena apa? Nabi Adam itu kan ya Allah, itu Muhammad itu siapa? Kok nama tersebut disandingkan dengan nama engkau? Allah menjawab, mual ayah aja lam ayat Muhammad. Jadi Nur Muhammad diciptakan pertama, bukan Nabi Adam. Jadi arwah ruhna Nabi Muhammad, ruhul iman, ruhul banguna, eta ruhna Nabi Muhammad. Maka tidak dapat ulama diterangkan bahwasanya ruhnya tersebut itu diibaratkan seperti burung merah. Anu mana ke ayat burung merah itu ditinggalikeun, diberi kaca, suruh kaca jadi isir, mengeluarkanlah anu namina keringat. Nah keringat itu menetes jadi ruh-ruhna para makhluk, para nabi. Oke, ulah kuat lengkap. Dina cerita ruhna jalma anu di kuburan, penciptaan makhluk. Nah lumayan ada satu dengan ada ulah kuat. Tuh. Pada lama sakit nah. Wajah alani Fatihah khotimah, dan menjadikanku sebagai makhluk pertama, Nabi pertama, Fatihah pembuka ayat, karena ruhnya itu adalah pertama. Wa khotimah jeung pamungkas panungtung. Faqala Ibrahim, seketika itu didikan para nabi. Setelah sholat, faqala Ibrahim, faqalaku Muhammad. Bihada, oh ternyata dengan inilah kenapa Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu mengungguli atau berada di atas dari nabi-nabi yang lainnya. Bukan kok di sini keterangan Nabi Ibrahim mengatakan Nabi Muhammad depan saya naturui nabi-nabi Musa saya, tapi Nabi utama karena tadi ya Fatihah khotimah menjadi umat nama saya Al-Quran menguji kita menjadi rangkuman atau jadi pelajaran kumpulan kitab-kitab Nabi anu sadaacan. Nabi anu sanesna aya pelajaran kan anu terbukukan kan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Nah dari keempat kitab itu nanti menjadi kitab yang paling utama, kitab yang merangkum seluruh ajaran kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu ada dengan Al-Quran. Makanya Nabi Ibrahim dengan itulah kenapa Nabi Muhammad unggul daripada nabi-nabi yang lainnya. Itu. Oke, mulai bahasa ini para nabi. Orangnya saya ulah iri, misalkan tapi itu aku iri bisa, tapi ini ulah iri, tapi kemacarana kan ini berarti bisa seperti ini gitu. Ulah iri, misalkan iri karena waktu Alvia itu aku iri kasih sobi pakai kacamata, kacamata aja, ulah iri. Jadi kahiri orang kabar besok bisa tuh orang kawas itu, tak mengurang iri. Iri gara suara. Kemudian wa akhadha an-nabiyyu aminal arsi asyaddu ma akhadahu. Kemudian setelah itu, setelah sholat, setelah berdoa, Nabi Muhammad haus tadi benar-benar haus. Akhirnya malaikat Jibril membawa wadah. Yang satu wadah berisi atau cangkir, wadah berisi khamar, dan yang satu lagi berisi susu. Fa'ara al-laban. Nabi Muhammad pilih apa? Memilih susu. Walaupun dalam syaratnya khamar yang dibawa oleh malaikat Jibril itu khamar yang tidak haram, karena khamar-khamar yang berasal dari surga dari haram. Tapi jelema ere nuhutkeun syariat supaya nyontohan ke umatna. Jeung naon anu dilakukeun ku Nabi Muhammad engke teh bakal terjadi ka umatna.
Sabetos anu pertama ketika Isra sholat di lima tempat, nanti dilanjutkan oleh umatnya melaksanakan sholat di bawah. Tuh. Akhirnya ketika milih susu, faqala lahu Jibril ikhtarta al-fitrata. Nabi Muhammad leres anjeun milih susu teh berarti anjeun telah memilih agama Islam. Al-fitrah susu. Kenapa susu diibaratkan atau menggunakan lafal fitrah? Susu karena susu itu suci. Ya. Kan di Al-Qur'an ayatnya Allah menjadikan susu sebagai minuman atau makanan yang suci di antara dua jalan yang najis. Terus dina sapinya susu teh kan diambil namanya karena sapina jeung kubul jeung dukurna sapi. Nah di tengah-tengah eta ya aliran susu. Tapi susu eta moal mungkin kacampur jeung kotor sapi, jeung moal mungkin kacampur jeung kipak sapi. Susu teh milih susu. Upami anjeun milih khamr lagowe umat muka, maka umat anjeun teh bakal lacut. Ali lacut teh naon lagowe we pamaksiatan. Mabok ayo mabok. Anggur merah pada komolan aya lagu anggur merah dilakukan dari buku harus dilakukan ditambah. Nah, jeung lamun anjeun cenah milih ayeuna khamr maka umat anjeun bakal jadi ahli maksiat walam yatabika minhum illal qalil. Jeung lamun anjeun milih khamr mah aya umat nuturkeun anjeun kecuali sakedik. Aya anu nuturkeun mantan salih. Urang ngalakukeun kagorengan, aya nuturkeun ge urang ngan teu loba gitu. Nya, ari nu nuturkeun setan aya teu loba teu loba padahal salah. Nah aya nuturkeun kitu daya aliran sesat loba tapi pengulieuna pengikutna loba. Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Mekah, loba pengikutna sakedik, loba mah Abu Jahal pengikutna. Itu urang ek bener aya pengikutna, ek salah aya pengikutna, ngan sakedik pengikutna. Itu kantun jadi kumaha. Wa fi riwayat dan ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya anal aliyah karena salah sawadana ya tilu dua. Tadi maksud kedua isinya air susu, yang satu air khamar. Kalau dia satu riwayat mengatakan bahwasanya di situ wadahnya ada tiga, yang satu wadah itu berisi air. Nah ketika berisi air, lalu misalnya Nabi Muhammad milih wadah air saja, lalu umat luka apa umatku akan tenggelam, banjir itu gelap. Wafi riwayatin ada hadalannya asal-asal alladhi uridot alaihi kana fiha asalun badal ma'i. Ada lagi yang mengatakan wadah yang tidak itu bukan air tapi madu. Sama ketika Nabi Muhammad memilih madu, maka nanti umatnya Nabi Muhammad juga akan tenggelam. Itu makanya supaya diberi-berian mah ngomong-ngomong mah neng milih di madu, milih di susu. Lah itu lagi. Milih di racun, milih di madu. Milih di madu, alhamdulillah. Sugan teh madu teh di madu teh kawin deui. Itu kayak gitu. Terus wa annahu ro'a an-yasari sofroti al-qut. Kemudian Nabi Muhammad melihat dari arah kiri ada batu dan di situ ada bidadari hurul ain, qurratul ain, yaitu bidadari hurul ain itu anu belalak mana teh. Nah, ningali aya sok nanti
Pak hidung halus nanti hidung pan ieu-na bulu matana lentik tatapanna tajam. Wah, lain hidung gara-gara tukang dana lain berieu gara-gara kadang-kadang hari udah gitu kira jadi orang Jawa tapi ada yang sangguna jadi keturunan Cina. Oh si warga teh ahli gadang jadi wesikin panona melihat bidadari. Kemudian Nabi Muhammad salam, assalamualaikum, salam alaihina farodanna jawab. Wasalahuna fa'ajabna bima tukiru bihi alaihi. Menjawab salam dan tumaros naroskeun pamilina saranama ditaroskeun saha anjeun liman antuna faqulna nahnu al khairatul hasanah nisa'u qaumin naqau minadulub, yaitu kami itu adalah ibarat kebagusan manusia-manusia yang menjaga dari melaksanakan dosa. Itu eta. Tukirul lain jadi ditinggali teh anu mata ngabungakeun kana panon. Jadi ningali teh resep we daya bosana. Geus urangnya ningali budak leutik tas dibakar gitu. Ningali teh resep we aya we lumayan. Budak mah kadang-kadang udah bobogenya. Dicium teh nya bau nanti bau besar we jadi itu bau hapu kaos kurang pan kurang mau bae lalu langsung goblok langsung pingsan lalu ku bau nambah surat ini budak apa jadi khurul ain kurang karena ain dia kurota ayun wajah lalu mutakin kurota ayun teh turunan urang teh putra urang teh sing tiasa lamun ditinggali urang teh jadi bunga ada teh ya Allah betul. Jadi itu pika sebeleun gitu lah ningali budak teh urang pan ningali budak teh pika sebeleun wae urangan pika sebeleun bisa itu budak teh uga bobo bau pika sebeleun bisa jadi urang teh ningali budak teh suka dipikir resep resep eta umpamakeun bidadarina seperti itu. Jadi tidak usah mata memandang. Kemudian setelah itu sumatiya bil mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad diberi tangga. Diberi tangga. Nah, ini adalah fase yang dinamakan mi'raj. Anu tadi dimulai di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa dugi ka imaman para nabi para malaikat dugi ka ngadoa dugi ka muncul bidadari lainna namina Isra eta perjalananna kisahna anu tadi di halaman hiji dugi ka halaman sakieu eta Isra ayeuna bagian mi'rajna engke mi'rajna nanti Nabi Muhammad juga bertemu dengan para nabi nanti ada cerita-ceritanya. Nabi Muhammad akhirnya diberi atau ada tangga yang mana tangga tersebut itu mirqatun min fiddah wa mirqatun min anu anak tangga teh tina perak tina emas anu tangga eta teh dicatat di sawarga Firdaus anu mana di katuhuna aya malaikat di kecana aya malaikat tuh aya malaikat. Di situ Nabi Muhammad diberi tangga anu mana ke tangga teh dina keterangan anu salajengna tangga teh jadi lain Nabi Muhammad anu naik karena anak tangga jadi si anak tangga teh turun Nabi Muhammad cicing angkat kedua nanti angkat tangganya itu ada 10 anak tangga. Nah 10 anak tangga itu nanti menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad setelah hijrah dari Makkah ke Madinah selama di Madinah itu berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Makkah 13-nya.
tahu kembali terusnya 13 di Mekah, 10 di Madinah. Itu keterangan di Nasarana seperti itu. Jadi si tangga nanti itu Nabi Muhammad ketika kesampaian Madinah itu seperti turunan onta lamun erek ditaikan. Onta kan kudu kebetulan itu hari kuda makan darah, kuda kurang kudu naik. Misalkan Alfiah yang naik kuda, saya kuda. Begini non itu. Kuda anak alimon cungkil apa ya? Aduh, boleh Alfiah makanya ganti Alfiah. Jadi tangga seperti lalu saya lagi namanya lain-lain umpama seperti tangga Nabi Muhammad. Liftnya namanya lift. Jadi kalau bisa tinggal anu dusun mah anu kakara kota di kaos di Makawaya ningali ke lift asup jalan bodas keluar wah hidung aku mah hidung kenapa tidak ayam keluar asup lagi keluar awe jadi alim lagi jadi awe itu jadi jangan wah berarti Nabi Muhammad itu benar-benar tangganan seperti mau bisa apa yang berkurang saya terus fase ada Bapak Jibril jadi keterangannya yang malaikat dan Nabi Muhammad naik nanti ke langit ke-1, ke-2 dan ke-3. Insya Allah besok terangkan. Untuk kali ini cukup dari halaman 13 sampai 14 bagi seluruh hadirin hadirat santri dan santri yang pilih ya keterangan atau keterangan tentang surah atau murad maka diteruskannya kalau kata ada sur dari pribadi kebenaran ada datang lagi Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.